Niat nama nek nganter meli baju jeung anak kalah ge indung bapana anu sibuk milihan. Halo baraya, kembali deui di kegiatan urang sapopoe. Alhamdulillah muh nama poe ieu mah nek nganter anak heula nek meli baju cenah. Padahal mah geus dibelikeun baju di online nya atau di toko tok-tok, tapi pas datang henteu cocok cenah hayang milih sorangan. Laju nama pagawean 2 kali. Nya ngaranna ge anaknya kitulah susah-susah gampang, pokokna mah susah ditebak soalna naon beda selera. Urang mah hayang kieu, manehna mah hayang kitu, atuh laju nama lah nek diturutkeun bae. Singkat cerita geus di tepi perjalanan pokokna mah masyaallah ieu cuaca panas poe ieu mah ninggal belentrang. Sanajan cuaca panas demi anak mah nek diturutkeun bae. Ya soalna alhamdulillah di dieu men tanah henteu muluk-muluk, hayang kaserba 35 bae cenah, tapi hayang milih sorangan dung dipangmilihkeun. Singkat cerita geus aya di lokasi atau di serba 35 anu samemeh panimbang. Caritana asup ka jero pulah pilih pokona manek diantlep kumaha manehna bae nu kumaha ge eus teuing. Caritana sakebel milih-milih baju panggih jeung teman kreator di FB Pro. masyaallah akhirnya di dia urang foto-foto bareng atau selfie bareng buat kenang-kenangan cenah teh Jarti. Lanjut terus setelah foto-foto urang maturan anak urang deui milih-milih baju. Pokona mah nek nu bagus, nek nu goreng, nek kumaha ge yang penting mah manehna resep. Ya gararatinya milih baju anak mah cek urang nu bagus nu ieu, cek urang nu resep nu itu, tapi manehna mah belum tentu resep. Keur maturan anak milihan baju deuleu bapana ge aih sagala dijajalan sagala dicoba masyaallah. Padahal mah manehna telok make topi atau teresepeun make topi kunan kalah dijajalan kabeh. Lanjut terus pokona mah urang kukulilingan maturan anak geus ka kenca, geus ka katuhu, pokona mah belok ka dieu, geus belok ka ditu, kabeh diwarataan ku manehna. Kadang aya nu cocok manehna ge, kadang henteu, tapi diturutkeun bae lah. Jamanehna anu make ieu, urang mah tinggal nurutkeun. Alhamdulillah ku kabeneranana urang mah geus meuli nya ieu baju lebaran di aplikasi TokTok. Kunaon boa kalah ge di dieu, kalah kabita kanu kararieu lah. Kana panci paranti ngasakeun emi deuleu anak urang geus meunang deui bae cenah hayang nu ieu cenah resepan nu ieu. Atuh laju namalah nek kumaha ge, nek nu beureum, nek nu hejo, nek nu koneng kumaha ge diturutkeun. Deuleu masyaallah anak urang protes cenah jama mama melian gidir bae cenah jeung kekenceng jeung naon cenah eta. Nya ngaranna ge emak-emak teu beunang deuleu parabotan laju kabita bae. Mun ku bisa mah hayang diborong kabeh ieu parabotan. Pokona mah kabita. Lanjut terus setelah pilih-pilih parabotan urang beralih kana perkutangan, kana perkerudungan. Lanjut terus pilihan terakhir anak urang